Jasi waluh teh itu nu kamari di saung. Gawean koen lah, kunclungkeun ka sumur. Anggeuleulan cai nage kieu nya. Kieu teh. Mambal deui ya. Aduh. Mulang kieu nya. Awas wae. A few moments later. Gawe naon ni cowok aing jauh jagung gaji. Nah, aneh. Alah, kaca cowok aing udah keluar poe lah. Bolok aing seket masukut dia hanya kamin tuh. Hah? Oh, suka aing dia mah. Oh no. Gawe naon mah didinya buka aing keur nguar tahu dia. Atuh kan aing keur ngabersihan doang. Itu le aing ku ganjur dia mah. Aing mah. Wah aya bae dia deui. Naon deui mun ka dieu genangkeun aing. Aing boga piomongan puguh. Omongan naon di bae dia. Butuh duit ka aing. Ka ditu toh, duduk ditu toh. Ayo. Enak omongan ka aing. Butuh duit. Lain. Kamari ku aing sitorek digawean dia mah. Gawean kumaha ku dia? Di ieu ku aing disurungkeun kana sumur. Aing di budak-budak dia mah, yang teu beunang. Beuh, ulah macam-macam deh ka eta mah. Demi ulah galakna labatan aing eta mah. Gerak ku aing. Geus ngamuk eta mah kudu eureunan ngepekna. Paeh ada beunang. Oh, alat tuh. Torek-torek eta. Beuh, demi Allah. Gerak dia. Mun kepanggih muter kapak dia. Baju aing kuari kudu kumanya. Itu palingnya dia kudu kita hampura. Dua amat aing. Sok dianggap aing ngomong panjang lebar. Kira apa dia? Awas mun kepanggieun damet. Dia bangsa eta mah. Ingat tuh. Kumangkena bae. Karena naon ieu? Karena naon? Oh. Dia mau kamari teh ya. Oh no. Kunaon? Ayo udah kunaon. Bantuan aing udah kunaon. No, 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 no. Naon? Kadir. Kapan ngumpatan ayeuna permasalahan ieu lah. Ih, dia mah puguk ieu kamari. Diuk lah diuk. Diuknya diuk. Diuk lah diuk. Aing diuk. Waduh dia. Capek main lagi permasalahan, capek ngelompatan sampai kieu. Kamari eta si eta. Atuh aing keur kukumbah di dinya di sisi sawah. Orengan kang aing. Meureun si eta balas dendam ting kumaha boa dia mah. Atuh luar bae di dinya di saung. Terus kumaha dia? Udah di urang. Wayahna bantuan aing. Atuh hayu burung teh mah kitu. Ti tadi dia mah cik aing ge udah hayu graun. Ayo burung.